Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam menuju dini hari nanti dan selamat pagi buat besok. Bertemu dengan saya Acum Uda Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya malam ini akan membahas dina masalah membikin minyak dari kelapa. Hapunten pribados ngalih pembicaraan dengan bahasa Sunda. Kaleresan abdi orang Sunda asli bade nguningakeun ngurus bayi sok sanos abdi pameget jadi lalaki kudu tiasa ngurus bayi dugikeun ka ageungna. Ngawitan ngurus bayi dicana ku abdi teras bade diibakan kana baskomkeun dina cai anu haneut. Saatosna bade diibakan teras Kalapa teh dialah heula apa? Dialah teras dipesek. Saparantosna dipesek, dibobok, saparantosna dibobok teras dibalur ku pupur sareng kayu putih. Sareng kayu putih dipupur supados sengit. Supados sengit. Saatosna dipupur sareng di kayu putihan teras diparun, Pak. Diparun, saparantosna diparun teh diperes. Ngonggot cai diperes, saparantosna diperes teras dipangku ku abdi. Da eta bayi teh nangis. Ceurik atuh. Ceurik eta bayi teh terus ku abdi ditimang. Saatosna ditimang teras kana katelkeun. Anu ageung katelna anu ageung. Supados cainan teu rabah teh kaluar. Tah saparantosna dikana katelkeun teras diayun mulang kali teh. Ami repeh diayun terus kana aisan kana samping gitu sinyang diayun teras jadi ami teu ceurik sampai enggak menangis. Tah sanggeusna diayun teras diseuneun digodog disuruh sinongok gedur dugi ka ngagolak. Tah satosna ngagolak teras diacukan. Diacukan ku abdi teh kan diacukan teras nganggo balita acuk balita di pempes saatosna di pempes teras kampak seperi digorot kami keluar lisahna saparantosna di kampak teras di pangku kan ulah nyeun piributeun. Nah piributeun da urang mah khususnya kata ngalentik budak urang rek diduruk rek diseuneun atuh teh lumah aya kalapa geus diparu di pangku dipimang ulah sok nyeun pipaseaeun Kang ulah sok nyeun pipaseaeun da urang teh ditempo ku halayak atuh moal bisa kieu lamun urang teh ditempo ku rekan-rekan urang lamun rek pidato kieu sing hayang saurang-saurang heula ye sugan teh akang moal miolan ulah nyeun pipaseaeun Kang lain pipaseaeun dari segala rupa ini kudu bener ana surang mah geus husuk urang mah geus husuk pisan lumrah aya kalapa tas diparut langsung ditimbang sok ngerakeun kana sok ngerakeun kana biasana mah lah ulah teh nguruskeun nu kieu kira-kira mah tak piribeuheun pirebuteun mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten sakedih.